Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dina channel Sunda Hiang, Sunda hirup urang sarerea. Pedaran nu kasanggakeun nyaeta pedaran hiji doa anu kawilang nyongtolan dina urusan pangabutuh jalma. Nyaeta hiji doa kanggo kabeungaran, kakayaan, sareng anu sanes-sanesna deui. Doa nu mujarab ieu nyaeta doa anu disebat doa ayat 1000 dinar. Dupi anu dijangkeunkeun doa nyaeta surat At-Tolaq ayat 2 dugi ka 3. Sateuacan dilajeng mangga di-subscribe sareng pencet heula tanda loncengna. Atur nuhun. Sesebatan 1000 dinar nyaeta tina hiji riwayat saurang tukang dagang anu ngimpen hendak sareng Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Dina impenan eta si tukang dagang dipiwarang sodaqoh anu ageungna nyaeta 1000 dinar. Nya ti harita si tukang dagang teras sodaqoh tina hartana anu ageungna 1000 dinar. Satos ngajalankeun parentah eta dina sawara waktos deui si tukang dagang eta ngimpen deui hendak sareng Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Nya dina impenan eta si tukang dagang dipiwarang ngamalkeun ayat 2 sareng 3 dina surat At-Tolaq. Tingkatna riwayat saatos rutin ngamalkeun eta ayat si tukang dagang teh janten jalmi anu berat beunghar, janten saudagar, dugikeun ka janten raja anjeunna teh. Eta salah sijos riwayat ayat 1000 dinar teh. Saleresna geus ti 2 ayat eta oge mun pisan nyaeta marentahkeun ka satiap muslim kedah takwa nu sanya Allah masihan rezeki biasa di mana wae. Teu kenging ngahalangan rezeki hak anu sanes. Allah masihan jalan keluar tina rupa-rupa masalah. Tagak rupi papasten tos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Salian tina eusina diantawisna tak aya mangpaatna. Manfaat teh ngabantos pentingkeun rezeki, ngajagaan tina rupa-rupa musibah sareng bahaya, ngalancarkeun rupi-rupi usaha sareng pakasaba, ngadamankeun anu nuju ka tarajang panyawa, ngawujudkeun cita-cita anu dipikahoyong, digampilkeun tina rupi-rupi paniatan, teras kanggo ngengingkeun jodoh oge biasa diamalkeun anu sanes mangga lenyepan ieu ayat 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha
innallaha baliku amrihi qad jalallahu li kulli syai'in qadar. Eta ayat anu kedah diamalkeun dupi cara ngamalkeunana diantawisna nyaeta diaos 1000 kali dina satungkulan atanapi biasa diaos satos rente sholat fardu janten dina kali sholat fardu satosna ngaos ayat 1000 dinar ieu anu seueurna 200 kali janten dina sadinten kawengi nyumponan jumlah 1000 kali. Sakitu nu tiasa kasanggakeun mugi aya manfaat sareng barokah. Amin. Atur nuhun ka anu tos mencet tombol subscribe sareng loncengna. Billahi taufiq wal hidayah.